Ya, kami dalam perjalanan dan dengan adik kami nih, Bapak Edi, lagi sarapan dulu mengenai dia, aduh, semohon ya karunya ya geus lami, aduh mohon ya. Dengan gege, iya pasar antri itu. Ya Kakang Prabu ya tuh ya betul katanya. Aduh cuaca tinggal ikun panas atuh pemirsa. Aduh subhanallah alhamdulillah walaihul akbar. Sate acan iya rupiah nama acan Ramadan gitu tak urang teh nya. Aduh. Sumohon Ramadan tinggal matahari saya gitu mohon. Jadi kanikmatan gimana weh? Sepertinya dawan Allah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmatan deui angko dustakan atuh cepak naik ke itu mananya. Aduh ampun ya. Sumohon atuh da mohon dari ngagugulung kasusah, ngagugulung naon? Ieu kompor anyar atuh. Kosmos atuh teu ngali. Nah, ya pangawur ngeukeun Masya Allah. Pemirsa, aduh, semohon ya doana wae rupiah teh sadayana. Kumargi ieu teh naon sekedap deui bade Ramadan kitu teh nya. Teu libur kitu nya kumargi nya kitu teh lah. Nah, yang mudah-mudahan doa teh sadayana we nya. Tong leutik hate anu can arangkatnya kitu nya. Sok we. Ya dibarengan deui ku Kang Prabu lah kalem. Pada tanggal 16, mangga siap lah. Wih, tinggal matahari. Aduh, panas pemirsa. Aduh. Oh, aya naon tuh. Aduh, nasi uduk. Weh, nasi uduk cenah Mang Nek. Nyadi ieu ku pangawur ieu kitu sarapan. Aduh, si lenyap ngilu tah ngalikeun. Kompor alus gara. Pokona mah nya kitu teh, tinggal mensyukurina urang teh dapur alam da kumani hasagaropa ge. Bener. So mohon lah gitunya orang teh gitu. Sakit rupiah mah, mohon karena suka bibita ya mah. Neng mah panas. Aduh, kanikmatan buat saya nak ya. Mancing mania, mantap.